Siap-siap heula bes rek meser galon jeung ka apotek ieu teh. Tuhnya ongko ngaburu-buru bari sempet-sempetna we ngalaan heula reungit. Lebar cenah meungpung katingali reungitna. Ni atohnya ngan kur meser galon jeung ka apotek oge. Komonya tos janten ibu rumah tangga mah diajak ku kurilingan naik motor oge meuni asa refresh otak teh. Kapegat ku kareta ieu teh ngalangkung tingali bocil mah meuni atoh ningali kareta ngalewat teh. Asa geus lami abi oge teu mudik naik kareta. Basa setahun lalu we terakhir naik kareta teh basa ka Jakarta. Bari jeung bocilna teh meuni hayang leuleumpagan wae dina jero karetana teh. Jabanding henteu jeung si ayah naik kareta nage. Teu laminya ieu teh dugi we di tempat isi ulang galon. Da biasana mah lamun si ayah damel masok sakalian dicandak galonna tah kieu nya lamun kaluar teh sok aya we nu kabita. Mumpung ka dieu cik teh sakalian we meser usus. Sok kabita ieu teh ku sambalna bes meuni mantul sambalna teh. Da ari sambalna enak mah nya sok nyandak nikmat kanu tuang nage. Keur mah abina teu masak deui janten bingung ayeuna tuang sareng naon. Mumpung kaluar janten sakantenan we meser kanggo tuang. Ayeuna ka apotekkeun bes bade meser plester kanggo si ayah. Nya bes meser plester kanggo nutupan pen anu tilas dioperasi teh. Janten ari damel mah si pen na teh ditutupan ku plester. Lamun di bumi mah nya dibuka we henteu ngangge plester. Si ayah we ieu teh nu lebetna abi ngantosan di luar da bocilnya peureum. Tuh geura jol kaluar deui ukeun acisna cenah. Nya bes caroge abi mah da lamun naon-naon ukeun deui ka abi acisna teh da soalna acisna kan dipasikeun ka abi sadayana. Kurang-kurangna mah da lieur nya bes ngatur keuangan teh. Komo lamun pemasukan angger sakitu tapi pengeluaran bebeledagan aduh muter otak teh bes. Tapi ketang bersyukurnya bes alhamdulillah tiap sasih ge eta teh aya pemasukan rutin. Bersyukur masih keneh tiasa tuang ajeng anu dipikahoyong, masih keneh tiasa jajan, masih keneh tiasa jalan-jalan. Bersyukur pisan ya Allah nuhun rezekina. Lain cenah ieu cek si ayah jukut goreng disebut kangkung. Nur sidik jukut goreng ieu teh nya bes jukut goreng teh ngan salada air anu digoreng. Tadi nama bade meser usus hungkul ieu teh pas ningal aya jukut goreng jadi we kabita jukut gorengna. Keur mah abi mah resep deui kana jukut goreng teh. Aya nu sami teu bes resep kana jukut goreng. Ieu teh dipasihan dua sambalna teh anu hiji sambal hejo nu hiji sambal beureum duanana meuni nikmat. Di dieu besti-besti aya nu sami teu lamun embam jeung caroge sok sapiring duaan tuangna. Alhamdulillahnya abi mah jeung caroge abi ti mimiti nikah dugi ka ayeuna emam teh sok sapiring duaan. Sapiring duaan teh da anggernya eta teh berkali-kali nambahna teh bes. Sameh naon cenah eta teh sapiring duaan teh meh romantis lain. Meh teu loba kumbaheun jigana mah bes.